Kulantaran kitu tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet minta tulung. Kieu ngomongna. Sakadang monyet uing manggitang kacau nu buahna geus asap. Tapi kumaha teh bisa naik? Cing tulungan pangalakeun. Engke paparoan. Hade tebal sakadang monyet. Di mana tuluy maranehna aringis ka tempat tangkal cau teh. Sakadang monyet tuluy metikan cau hiji-hiji bar. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan atuh bati cuma pelakwe neureyan ciduk. Sakadang monyet mak bagian uing kapan janji paparoan. Kuya ngaborowo. Tapi sakadang monyet temal jongjon bae metikan teu ngadaharan. Kalakah maledogan ku cangkangna. Sakadang kuya poh nyerieunana. Bunek-bunek hayang males. Dina hiji poe isukanana, sakadang kuya indit ka kebon juru tani ngala cabe nu geus arasa, warnana bareureuh. Ngalageunep nu galede katengkongna bangun nu aramis pisan. Tuluy manehna nepungan sakadang monyet. Piwir sakadang kuya dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Tuluy cupak capek cuplak ceplak cara nu geus barang dahar ngeuna. Ditanya ku sakadang monyet, sakadang kuya mare teh keur ngadahar naon? Cik uing menta. Ceuk sakadang monyet bari lumah lameh menta marah di. Ulah ngaganggu. Uing teh keur ngadahar keur nikmat ngadahar buah loa paparin ti dewata. Kakara uing mah barang dahar nikmat kieu. Cing masaan saeutik uing lapar pisan. Ceuk sakadang monyet bari lumah lameh menta marah di pikarunya.